Aduh, aduh dong naon teh? Iya memikeun sapu nyere pegat. Heeh, terus kumaha? Kan aya istilah paribasa sapu nyere pegat simpai. Kayak gitu. Nah, sapu nyere simpai teh tali. Heeh. Pegat tali na. Jadi amuradul, amurasut. Hartina. Mancawura we kitunya bercerai-berai. Heeh. Jadi nu kieu teh lamun diistilahkeun mah filosofina teh rakyat masyarakatnya. Tah ari pamimpin teh ibarat simpai alias tali. Mata pamimpin mah kudu leuleus jejer lihat tali landung-kandungan layar aisan ulah getas harupakeun emeh teu melengkung bekas nyalahan. Gitu. Jadi sapu nyere begat simpai sok pecak ieu pegatkeun. Amuradul moal aya gunana. Sok atuh pegatkeun. Tapi lamun dibengket kieu nya dibengket dihijikeun segala kelompok etnis, segala agama jeung segala rupa we dihijikeun nya anu berkepentingan teh tuh. Pakai sasapu Bersih eta teh. kitu nya tak. Heeh nya. Capek kan aya Camblang ya.